Boya orang Sunda gerak hudang ulah reka barerangan. Aya carita disebutkeun hiji panganten anyar. Hiji mangsa salakina teh keur ngopi di hareupeun imah. Teu kungsi lila digoroan ku pamajikanna teh. "Kang, ayo atuh asup ka jero. Geus siap." Cek salakina teh. "Geus siap nya. Nangtung we asup ka imah nya." Teu kungsi lila aya sema babaturana gitu. Pas rek ngegedor panto, adenge keur ngaromong. "Kumaha Kang? Ngeunah teu?" Ngeunah pisan ieu mah cenah. Teu cara biasana cenah kitu. Eta anu di luar ngadenge sabari ngomong na jero hatena teh. "Kenaraon berang-berang ieu?" cenah kitu. Pikiranna geus goreng meureun nya. Kadenge deui obrolan anu ti jero imah. "Ayeuna mah cenah ning ieu loba cayan kieu" cenah. Cek awena teh nya cek pamajikanna teh. "Ngahaja Kang cenah supaya babarieun cenah. Supaya leueur" cenah kitu. "Oh atuh maneh mah apal wae cenah hayang salaki teh." Eta nu di luarnya babaturanna ngadengekeun geus teu pararuguh meureun. Ting naon dina pikiranna mah teu apal. Penasaran meureun tah babaturanna teh. Ketokan pintu. Digedor. "Assalamualaikum." cenah. Ditemalan. "Waalaikumsalam." cenah. Sabari ini teh salakina teh nya rek mukakeun pantu. Cenah keur ngeunah-ngeunahna oge cenah kitu. Ini teh dibukakeun pantu. Geuningan maneh sugan teh saha cenah. "Aduh Kang punten cenah ieu ngawagel cenah." "Oh henteu cenah. Sok atuh cenah Kang teraskeun we cenah." "Henteu subur kabeneran atuh. Halus maneh mah cenah aya rezekina cenah." "Naon kitu Kang?" cenah. "Ieu karuang cenah. Ayo jeung sayur teh cenah biasana pamajikan nulis kangkung kena loba cayan." Dina pikiran teh eta pikiran babaturanna teh naon nya. "Oh, sugan teh keur naon Kang atuh?" Sia atuh pikiran naon kitu. Urang kedah nya mamajikan tuh ngeunah kitu. Aduh, nikmat cara biasana ieu mah cenah. "Oh, kenapa do buru-buru asup ka jero cenah dahar we cenah. Dahar bareng-bareng cenah." Dahar we dahar tuh. Aduh, geus suudona pikiranna ya Allah, aya we nya ampun. Itu caritana panganten anyar teh nya. Khususna atuh kanggo baraya anu ngarasa kahibur. Abdi sing kuring nyuhunkeun bantosana hoyong di subscribe, di like, di komen, di share gitu supados channel abdi teh berkembang nya. Khususna kanggo baraya-baraya lah di mana ge ayana kitu nya. Lamun dina carita, mun dina pantun mah lauk peda, lauk benteur, orang Sunda bararageun. Begitu natunya. Mangga atur nuhun.